Pribados kantos ngadangu kisah kieu. Aya sodagar anu beunghar, hiji mangsa manehna arek wisata ka hiji pulau. Terus manehna nyewa parahu. Di pertengahan jalan eta sodagar anu beunghar teh nyarita ka tukang parahu. "Mang, ari anjeun boga usaha dagang teu?" Ceuk si emang tukang parahu, "Usaha dagang ti mana atuh, Pak? Abdi mah sadi dinten oge kieu we jadi ojeng parahu. Tapi da alhamdulillah kanggo sadi dinten mah teu kirang." Cek anu beunghar, anjeun geus ngaleungitkeun 40% tina hirup anjeun. Sabab anjeun teu boga pausahaan dagang. Tungkul we tukang parahu teh ngaros isin dikitukeun mah kudu beunghar. Terus eta saudagar dagang teh nanya deui, "Ari Amang pernah sakola luhur teu baheula?" "Ah, Bapak bujeng-bujeng sakola luhur. SMP ge henteu abdi mah. Hoyong nama nya kapungkur teh neraskeun sakola, tapi da garisna kedah kieu panginten abdi mah." "Lebar atuh mah. Anjeun geus ngaleungitkeun 40% deui tah tina kahirupan anjeun. Jadi 80% tah geus leungit tina hirup anjeun. Sabab anjeun teu boga ilmu jeung pausahaan dagang." Atuh ngeluk deui tukang parahu teh, bari lumayan peurih atina dikitukeun teh. Keur anteng-anteng ngobrol, jelegur teh aya omak nu gede, tepi kah cungkir balikeun parahu si emang. Parahu teh jadi tibalik, Ibu. Si emang jeung sodagar muntang kana parahu. Dua nana angkleung-angkleungan di tengah laut bari nyarepeng kana parahu anu tibalik. Cek tukang parahu, "Pak, ari Bapak bisa renang teu?" "Boro-boro mah kuring teh pernah diajar renang. Jadi we teu bisa saeutik-eutik acan." Bari ngadeg-deg eta nu beunghar. "Alah kumaha atunya, padahal daratan teh can jauh-jauh teuing da ieu teh. Masih bisa diojayan." "Ari emang bisa? Alhamdulillah abdi mah sanggup ngojay ka sisi. Bubuhana da unggal poe pada melandina cai." Segruk teh anu beunghar ceuri. Manehna nyegruk jeung menta hampura ka si emang. Sabab manehna geus ngalemahkeun kana kaayaan si emang tadi. Manehna sadar justru manehna teu bisa renang 100% geus ngaleungitkeun kesempatan hirupna. "Hampura cenah Mang, hampura, tadi teh kuring geus ngalemahkeun Mang." Ceuk si emang ayeuna mah saatna nyalametkeun diri, Pak. Ulah mikir ka ditu ka dieu. Bapak ayeuna mah antosan di dieu. Abdi bade nyuhunkeun bantuan ka sisi. Si emang ngojay ka sisi bari nyuhunkeun bantuan ka nu lain. Nya alhamdulillah eta jelema teh bisa katulung. Hadirin kaum muslimin anu mulia, tah hikmahna ieu kangnya diri urang teu meunang sombong ku pangaboga, tepi ka ngalemahkeun batur. Satiap jalmi teh gaduh garis masing-masing, gaduh potensi masing-masing. Anjeun bisa ilmu dagang, anjeun bisa ngajalankeun dagang. Demi Allah dagang anjeun moal bisa jalan lamun eueuh supir, lamun eueuh tukang kuli ngakut barang. Arek saha nu ngadistribusikeun barang. Nah anjeun ngalemahkeun kana kaayaan jelema. Sakalipun anjeun profesor loba ilmu, tapi teu bisa anjeun balaga ku pangabisa. Sabab hiji waktu anjeun butuh tanaga tukang tamal ban lamun mobil anjeun bituban. Eueuh we tukang tamal ban arek bisa namal ban sorangan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu potensi manusia teh saeutik ewang. Justru tina saeutik ewang eta urang ngabutuhkeun peran jasa batur jang diri urang.